Episode K111 nepi K115. Unah kumaha atuh sabenerna, maneh bener teu nyaho masalah villa ieu, Isah nanya ka Unah. Teu uninga mah, Kang Ibro tara nyarioskeun masalah villa ieu, jawab Unah. Buru telepon Ibro, tanyakeun jelasna kumaha, cek Isah. Unah unggek bari ngaluarkeun HP-na nelepon Ibro. Kang, leurs kulawarga Wijaya meser villa di Bougainville. Enya bener, aya naon, sanes keur hadiah kawinan urang. Lain, dimana anjeun nyaho bapa akang meuli villa di Bougainville. Akang nyaho villa eta geus dibikeun ka batur, dibikeun ka saha? Ka si Udin, Ibro kaget. Bapana meuli villa 5 miliar, leuwih mahal tibatan villa anu dicicingan ayeuna. Tapi kunaon dibikeun ka si Udin anu jelas-jelas jelma anu pang dipika cecep ku manehna. Tungguan sakedeng, akang rek nanya ka bapa, Unah nutup telepon. Udin, maneh yakin villa ieu dibere? Unah nanya ka Udin. Har, imah geus atas nama kuring, piraku acan percaya keneh, jawab Udin. Anjeun pan acan wawu ka Salman Wijaya, maenya ujuk-ujuk mere villa teu pupuguh, cek Unah. Dangukeun ku sorangan, kuring rek nelepon Salman Wijaya di loudspeaker, cek Udin bari mencet nomor Salman Wijaya. Pak Udin, anjeun keur di Bougainville, kumaha saepan villana? Alus, malah leuwih alus tibatan anu dibayangkeun ku kuring. Alhamdulillah, mudah-mudahan anjeun betah, Pa. Nuhun Pa Salman, kuring pasti bakal betah. Lamun masih aya kakurangan, bere nyaho kuring rek marentahkeun libo pikeun mereskeun. Ngadenge penjelasan kitu, Unah langsung milu ngomong. Pak abdi Unah Kusumah, calon minantu Bapa, naon alesan Bapa masihkeun villa ka Udin? Naon maksud anjeun tatanya masalah pribadi kuring? Udin buburu ngajawab, Pa Salman, anjeun kudu ngajelaskeun supaya kuring teu disangka ngabohong. Oke, Unah, lantaran Pa Udin geus ngijinan, ku kuring dijelaskeun, kuring kahutangan budiku Pa Udin, jadi kuring mere villa, anjeun ulah wani nuduh Pa Udin ngabohong, ngarti? Unah kaget terus leweh, teu nyangka bakal dicarekan ku Salman Wijaya. Ningali anakna leweh, Karsidi milu ngomong, Pa Salman, Unah masih budak keneh, hampura, ngan ukur nanyakeun, teu boga maksud lain. Salman teu malire ka Karsidi, Pa Udin, aya keneh anu kudu dijelaskeun. Teu aya Pa Salman, mangga atuh, lamun aya nanaon, telepon deui kuring, ulah asa-asa. Telepon ditutup. Din, naon anu kadenge ku Bapa tadi bener, anjeun dibere villa ku Salman Wijaya, mardi saola teu yakin kana dedengeana. Muhun Pa, saena Bapa calik hela ngaso, ngahaja abdi nembe nelepon Salman sangkan sadayana yakin, cek Udin. Ngan asa aneh, kahutangan budi kumaha, di mata keluarga Wijaya sabaraha gede pentingna Udin dibanding jeung Unah calon minantuna sorangan, naha dibikeun ka Udin, cek Isah ngagerendeng. Karsidi oge anu memang masih panasaran nanya deui ka Udin. Udin, memang geus jelas pisan kadenge tadiku sarerea, villa ieu geus dibikeun ka maneh, tapi kahutangan budi kumaha, bantuan naon anu geus dilakukeun ku maneh keur kulawarga Wijaya. Eta urusan pribadi kuring jeung kulawarga Wijaya, teu perlu dijelaskeun, jawab Udin. Udin nyamperkeun libo, Mang, kusabab geus burit, kuring pamit. Oh, mangga Pa, hati-hati di jalan, cek libo lempang mihelaan muka Panto terus nangtung gigireun Panto, sanggeus kabeh kaluar, libo asup deui bari nutupan Panto. Icih nyekelan pandangan Udin terus nanya, ayeuna kulawarga Kusumah tos angkat, kantun urang opatan, akang kedah ngajelaskeun ka abdi, kahutangan budi naon dugi ka kulawarga Wijaya kersa mangmeserkeun villa kangge akang. Udin teu buburu ngajawab sabab masih bingung rek ngajelaskeun naon deui, tadi geus dibejakeun ngadukun, tapi icih tetep nanya siga nu masih teu yakin. Kajadian sabenerna mah pan lantaran kulawarga Wijaya menta tulung ka Ki Waja pikeun nganggeskeun masalah di kulawargana. Terus Ki Waja ngamanfaatkeun pakarangan Imah Wijaya keur ngondang para ahli supranatural pikeun ngajian komunitas anu kaharepna eta komunitas rek dipimpin ku Ki Waja.
terus ki wajah dipaehan ku Udin, kulawarga Wijaya sieun ku Udin sabab ngarasa salah, anu akhirna mere vila. Tapi mun ieu dibejakeun ka Icih, tangtu Icih malah leuwih teu percaya, sabab Icih mah jelmana lempeng, teu yakin kana hal-hal mistis. Tadi pan geus dibejakeun ku Akang, kulawarga Wijaya nganggap Akang dukun sarta menta tulung ka Akang pikeun nganggeskeun masalah di kulawargana, terus Akang datang nulungan. Ternyata aya hasilna, jawab Udin. Jadi leres Akang ayeuna ngadukun, Icih nanya deui. Akang teu ngahaja ngadukun, tapi loba nu percaya yen Akang dukun anu mampu tutulung. Kudu kumaha deui, cek Udin. Di mana Akang diajar, cek Icih. Tina TV, loba acara anu nampilkeun para ahli supranatural jeung ahli ramal, cek Udin. Akang gagabah, tina lalajo langsung dipraktekeun tutulung ka batur. Terus wani narima vila mahal, moal aya buntutna Kang, Icih kaget sieun. Udin nyerenge, ieu buah tina kayakinan, Allah ngaijabah usaha Akang, jeung mere rejeki mangrupa vila. Mardi kerung terus ngomong, Bapak inget, maneh nebak sagala barang antik kalawan bener, termasuk ngaramal Kang kalung fudu si Stephen, terus ngabantukin gangku isim jiunan. Nepi ka wani nitip duit samilyar leuwih ka anjeun pikeun meuli kerang. Ayeuna kulawarga Wijaya oge menta tulung ka anjeun sarta mere vila, dua kulawarga eta lain jelma biasa, tapi pengusaha jegut hungkul, aya deui nu lainna, bapa sieun sawaktu-waktu kabohongan maneh kabongkar, eta bakal ngabahayakeun diri maneh sorangan jeung kulawarga Din. Pulangken vila ieu Din, bapa embung aya masalah. Lastri buburu nempas omongan salakina, ulah, vila ieu geus dibikin jeung geus atas nama si Udin, nanaonan make kudu dipulangkeun deui, si Udin teu maling, teu nipu, vila ieu bakal jadi imah urang sarerea. Ma, bapa leres, kernaon urang nampi barang-barang awis tapi akhirna bakal janten masalah keur urang keneh, cek Icih. Masalah naon, lamun embung caricing di dieu. Ema oge daek nyicingan vila ieu sanajan sorangan, cek Lastri. Ngadenge omongan Lastri, Udin jeung Icih silih pelong bari sarua kerung. Terus Lastri ngomong deui, Udin, mun bener maneh bisa ngadukun, jadikeun pagawean maneh daripada nganggur, teangan deui jelema nu lain nu butuh pitulung maneh ngarah ngahasilkeun terus. Vila teu cukup ukur di cicingan hungkul, butuh keremayaran listrikna, cai, keamanan lingkungan, sampah jeung sajabana, mobil oge kudu ganti. Na teu era boga imah miliaran ari mobil ukur harga ratusan juta. Mardi ambek ngadenge omongan pamajikana, Lastri, aing lain ngomongkeun masalah vilana tapi akibat anu ditimbulkeuna, na teu sieun maneh lamun iraha-iraha kabohongan si Udin katohyan, sanajan teu dibalikeun ge pasti ieu vila bakal dicokot deui ku nu merena, daek sia ngajedok di jalan jadi gembel. Ngadenge salakina ambek, Lastri jadi leuwih ambek. Ulah mapatahan aing, memang nasia geus pernah nyenangkeun aing, ayeuna si Udin geus boga vila, ulah dipangaruhan teu bener pake jeung kudu dipulangkeun sagala, teu suka ka aing, cereikeun aing rek milu ka anak, sia ukur berit anu ngan ukur bisa ngagorogotan rejeki anak. Mardi ukur bisa kekerot tapi geus teu bisa kukumaha, rumasa manehna ge teu usaha, acan bisa nyenangkeun anak pamajikan, bisa boga imah soteh lantaran dibereku bapana. Akhirna Mardi cicing. Udin ngadeketan Mardi, Pa, teu kedah hariwang, vila moal dipulangkeun, kulawarga Wijaya oge moal wantunen nyandak deui. Lastri lelempangan kaditu kadiu bari sababaraha kali ngajepretkeun foto selfie bari surah seri jeung sababaraha pose, pake latar belakang vila. Ema rek pamer ka nini maneh, sarta rek posting di medsos jeung grup chat ngarah batur arapal ema geus jadi jelma jegut, cek Lastri bari nembongkeun sababaraha foto hasil jepretana ka Icih. Tapi Icih teu malire. Akang tetep bakal nempatan vila ieu, cek Icih nanya ka Udin. Enyanyi, vila ieu rejeki halal, cek Udin bari imut. Abdi percanten ka Akang, tapi ulah sakali-kali deui ngadukun. Ulah nambihan kahariwangan abdi sareng bapa, cek Icih. Nenjo Lastri fofotoan deui sarta nenjo Mardi diuk ngalamun di gazebo, Udin ngagunakeun kasempetan ieu keur ngolo Icih.
Nyi, ayana urang geus boga imah, penghasilan nyai oge geus leuwih ti cukup, iraha nyai rek mere anak ka akang, kituna teh bari banget Udin bararem sabab bari nahan era. Icih acan mere jawaban Lastri kaburu datang nyampurken ka Udin. Din, isuk emah rek nginjem kunci vilanya, emah geus ngondang babaturan emah sangkan daratang ka diu kabeh. Ma, ieu vila Kang Udin, sanes anu emah, cek Icih. Lastri kerung, tuluy molotot ka Icih. Maksud maneh, emah teu boga hak milu ngabogaan ieu vila, emah teu menang cicing di dia, tega kitu maneh ngantep kolot cicing di imah butut sementara maraneh ngenah-ngenah cicing di dia, vila ieu kamarna loba, rek diusian ku saha. Isuk babaturan emah rek daratang, emah geus boga gelang 200 juta jeung vila 5 miliar, pasti isuk bakal loba nu muji. Cek Lastri ngomong sorangan bari sukasri. Udin ukur gogodek, Lastri oge jiga nu geus poho yen eta lain gelang manehna. Harita Ibro geus aya diharap bapana, Pa, abdi ngadangu vila di Bougainville dipasihkeun ka Udin, naha leres. Enya, Bapa karek sadar kana kabeh kasalahan Bapa, sanggeus panggih jeung Pa Udin, nenjo sikap jeung penampilana, Pa Udin lain jelma jahat. Bapa oge yakin kabeh kacilakaan, anjeun jeung si Freddy ge diakibatkeun ku kasalahan marane sorangan. Ku kituna mimititi ayena, ulah coba-coba ngajieun masalah deui ka Pa Udin, cek Salman ngajelaskeun. Ngadenge penjelasan bapana, Ibro teu wani tatanya deui masalah vila. Jeung Ibro ge memang rumasa, naon anu diucapkeun ku bapana kabeh bener, aya rasa teu tarima, tapi teu cukup jadi alasan pikeun terus-terusan protes masalah vila. Harita mobil anu disupiranku Dudung geges nepi ka vila Kusumah, opatana tarurun langsung ngadatangan Rukmini, unah langsung leweh dina lahunan Rukmini. Ni, abdi teu nyangki si Udin bakal dipasihan vila 5 miliar ku bapana Kang Ibro. Abdi nyuhunkeun penjelasan kala abdi anu dicarekan, kulawarga Wijaya geus teu ngareret ku sabelah mata ka nini. Padahal panjelas abdi lain sasaha, tapi tunangan anakna. Calon minantuna. Ngadenge kitu, Rukmini kumerot, si Udin memang geus katerlaluan, wani ngarebut hak incu aing, bari teu bebeja ka aing ti samemehna, kulawarga Wijaya mere ka si Udin pasti lain ka pribadi si Udin, tapi keur kulawarga Kusumah, teu bisa si Udin ngahak yen eta milik manehna. Enya mah, si Udin beki ngahajakeun, geus teu boga ka era, salaku incu, kuduna si Icih oge ngabejaan ka ninida di lain-lain ge masih sakulawarga, emah anu kuduna leuwih boga hak pikeun nangtukeun saha anu kudu nyicingan eta vila, cek Karsidi. Anjeun bener, vila ieu geus kolot, pamor kulawarga Kusumah lalaunan geus rek parem, geus waktuna vila diganti pikeun mulangkeun deui kapercayaan batur, emah ninina si Icih, lamun emah hayang milu cicing di eta vila, kuduna manehna narima, cek Rukmini. Ma, kuring oge boga rencana lain pikeun nyalamutkeun kulawarga Kusumah tina kabangkrutan nu leuwih parah. Kuring rek ngirim jelema ka Jakarta pikeun ngondang kulawarga Wisesa sangkan daek datang nganjang ka diu. Kuring rek ngomongkeun perjodohan si Dudung ka Elsa, kumaha menurut emah, cek Karsidi. Terakhir si beleguk Dudung geus ngajieun kasalahan gede ngantep Elsa dicilakakeun ku batur. Letik harapan pikeun rencana eta, tangtuna Elsa geus loba nyarita ka kolotna, jawab Rukmini. Nu matak, sabab jalan ka Elsa geus buntu, kuring rek nyobaan langsung ka kolotna, susuganan ari kolot jeung kolot anu amprok mah masalah bisa dibereskeun, da anak mah kumaha kolot. Komo deui ayana palapa keur nguruskeun proyek ti Bimaraya, eta masih jadi kakuatan urang pikeun nunjukeun yen Kusumah ge masih boga prospek. Nyapek atuh jalankeun lamun menurut maneh ieu jalan hade, emah mah satuju wae. Susuganan keluarga Wisesa daek nincak ka imah ieu, cek Rukmini. Lain ka imah ieu mah, maksud kuring ka vila Bougainville, emah kudu bisa milu cicing heula di ditu. Sarerea kudu bisa cicing di ditu, lamun kulawarga Wisesa apal urang cicing di vila mahal, tangtu eueuh alesan pikeun nolak si Dudung, cek Karsidi ngajelaskeun. Rukmini unggut-unggutan bari seri,
Bener, anu direret pasti ka aya anah lah. Bejaan si Mardi jeung si Lastri, isuk kudu datang ka dieu jeung anak minantuna, emarek ngomong, cek Rukmini marentahkeun Karsidi. Karsidi ngareret ka Isa jeung anak-anakna, ngicepan bari nyerengeh. Anu kapikir ku Rukmini, penghasilan icih masih gumantung ka palapa, nu lain tengah hasilkeun nanaon, tangtu moal hese pikeun ngolo vila, lamun teu daek. Rukmini boga niat rek mecat icih sarta rek mutuskeun hubungan kulawarga salilana. Isuk kena Mardi, Udin jeung icih geus aya dina mobil ngajuk-juk ka Villa Kusuma. Lastri mah teu milu sabab sibuk jeung urusana sorangannya eta ngondang babaturana ka Villa Bougainville. Pa, tara biasana nini ngulem, pasti aya hal penting anu bakal dicarioskeun, cek icih ka Mardi. Enya, bakal kanyahoan sanggeus urang aya di ditu, kabeh diriungkeun, indung maneh ge kuduna mah milu, jawab Mardi. Pasti perkawis Villa Bougainville, cek icih, lamun enya masalah Villa Bougainville, aya Udin anu bakal ngajelaskena langsung, cek Mardi. Tepi ka Villa Kusuma Mardi ngomong, hayu langsung ka ruang rapat kulawarga, pasti keur pada ngadaragoan. Tetalangke, tiluanana turun langsung ngajuk-juk ka ruang rapat kulawarga, bener wi, nyampak Rukmini geus diuk sarta opat kulawarga laina bari panona kabeh marelong ka Mardi. Diuk, cek Rukmini, Mardi, Udin jeung icih, langsung dariuk, ningali suasana anu kaku jeung paroman banget anu serius kabeh, Mardi ngarasa kawas nu keur disidang. Sanggeus bulak-balik ngareretan banget Mardi, Udin jeung icih. Akhirna Rukmini ngomong. Caritakeun masalah Villa Bougainville, buburu Mardi ngajawab. Villa eta hadiah keur Udin ti Salman Wijaya, lantaran Udin geus ngabantu Salman. Lamun bisa mantuan batur, kunaon teu mantuan kulawarga sorangan, cek Dudung sinis. Ningali Dudung milu ngomong, Mardi rada ambek, maneh acan aya hak milu ngomong, ua keur ngomong jeung nini maneh, sing sopan. Buburu Karsidi ngomong, Ma, Salman Wijaya tos ngajelaskeun upami masalah villa, memang tos dipasihkeun ka Udin. Ngadenge adina milu ngajelaskeun, Mardi rada tenang. Rukmini ngarenghap panjang terus nyarita deui, adi maneh rek ngajodoken si Dudung jeung Elsa, sarta boga niat rek ngondang kulawarga Wisesa, emah rek nginjem Villa Bougainville, sabab teu pantes lamun diondang ka imah ieu. Ngadenge omongan Rukmini, Udin silih reret jeung icih. Kuring milu bunga sarta ngadukung kana niat eta, tapi naha kudu di Villa Bougainville, cek Mardi. Perbedaan kaayaan kulawarga Kusuma jauh dibanding jeung kulawarga Wisesa, emma embung era, emma teh hayang pada akhirna kaayaan urang jadi bahan hinaan, ngarti meren maneh, cek Rukmini. Mardi gogodek, sabenerna teu kudu disumput-sumput. Elsa leuwih apal kana kaayaan urang, justru lamun kanyahoan, emas sorangan nu bakal era. Ngadenge kitu Dudung langsung nyamber, maksud uwa kumaha? Maksud kuring, naha teu nyewa hotel wae atawa tempat lain nu leuwih merenah, naha kudu di Villa Bougainville, cek Mardi. Sarua wae, tetep kudu nyahoun di mana kulawarga urang cicingna, anu ditenjo pasti kaayaan heula. Lamun kulawarga Wisesa nyahoun nini cicing di Villa Butut ieu komo nyahoun si Karsidi acan boga imah pasti moal daek diajak bebesanan, jawab Rukmini. Jadi Villa si Udin rek diakunu emma, Mardi nanya. Emma ge hayang meuli, tapi duit di mana, cek Rukmini. Upami nini hoyong meser Villa anu sami, kas palapa tiasa diketruken sadayana kang GDP, cek icih mere bongbolongan. Rukmini molotot ka icih, ulah ngagampangken, memang na cukup ku DP hungkul. Terus kumaha mun kulawarga Wisesa nyaho nini cicing di Villa Kiriditan, sarua wae jeung ngawiwirang sorangan, aya nu si Udin, kunaon teu dimanfaatkeun. Ma, Udin ukur minantu kuring, sanajan kuring sorangan ge mitohana moal wani cicing di eta villa lamun eueuh izin ti Udin. Kumaha lamun Salman Wijaya nyaho villa pamerena dipake ku batur, pasti jadi masalah deui, cek Mardi. Rukmini nangtung bari ngagebrak meja, batur, cek sia aing batur, imah si Udin hartina imah si Ici oge,
si Ici incu aing ninina, berarti aing masih boga hak cicing di villa incu sorangan. Ici geus hayang sapok-poken ngomong, ngan dicekelan panangana ku Udin. Kang, anjen mitohana si Udin, kuduna anjen nu kudu leuwih tegas jeung bisa ngajelaskan status villa eta ka minantu. Saha anu leuwih ti heula aya hak nyicingan, cek Karsidi ka Mardi. Tah denge, adi maneh ge sapamikiran jeung emah, cek Rukmini beki asa pang benerna. Icih lila-lila teu bisa nahan, ni, abdi oge istrina teu kagungan hak nyicingan villa di Bougainville upami salaki teu ngijinan, nahan ini maksa bapa, teu langsung wae ka anu kagungana, ka Kang Udin. Menta izin, nini kudu menta izin ka si Udin, mun rek ge si Udin anu ngarti menta nini nyicingan, na jadi tibalik aing nu kudu menta izin, cek Rukmini. Akhirna Udin nangtung, sarta molotot ka Rukmini jeung Karsidi. Marane kolot, tapi pamikiran kawas lain kolot, kurang kumaha mitoha kuring ngajelaskeun, tapi saolah-olah omongan maraneh anu pangbenerna, tegarablek ka era, cek Udin bari tutunjuk. Kabeh kaget. Udin anu ti tadi ukur cicing ujuk-ujuk ngomong tegas bari tutunjuk, salila sataun Udin acan pernah kitu ka Rukmini, disangkana Udin bakal ngelehan. Sia wani nunjuk banget aing, kaluar, cek Rukmini. Nini, si Udin kudu dididik ngarah nyaho aturan kulawarga, teu ngarumasakeun maneh nages dipulung tina wadah runtah, dikawinkan ka incu nini, ayena mulang tai, cek Dudung. Eueuh nu pantes disopanan ku kuring, masih nganggap ka kuring runtah anu hina, tapi ngolo hayang ngapi milik barang kuring, kawas nu teu garablek polo, anu pantes dihormat jeung disopanan ku kuring ukur pamajikan jeung mitoha, lain maraneh, cek Udin. Wajar Udin ambek, sataun manehna nahan ka nyeri dihina, kudu milu ingkah ti imah Rukmini lantaran Mardi diusir, ukur Mardi anu masih daek paduli. Daek katuturken sanajan ka aya ana sorangan balangsak, Ici oge geus sababaraha kali diganggu, dinyenyeri padahal loba jasana keur palapa, tapi eueuh anu boga rasa rumasa, kilang barang nganuhunkeun ka Ici. Udin, sia geus wani kurang ajar kan ini, sia kudu diwaraku aing poe ieu, cek Dudung. Aya kawani, di mata aing sia ukur rametuk wani ngulampreng kana ceuli tapi teu wani nyoco, cek Udin. Amarah Rukmini beki ngagedur, Udin, gancang sujud dina suku aing, menta hampura sarta biken kunci villa Bougainville ka aing, lamun henteu, sia kudu cerai jeung incu aing, tinggalkeun kulawarga kusumah, mantok ka jalan jadi galandangan deui, cek Rukmini. Ici buburu ngalengkah, nangtung di harapan Rukmini. Emangna anjen masih nini abdi, tega ngahancur kabahagiaan, abdi demi kauntungan nyalira. Abdi moal tiasa dipisahkeun ti Kang Udin, kecuali aya ucap ti Kang Udin nyalira, cek Icih biwirna ngageter bari ngaragraken Cipanon. Kang, tingali eta anak maneh wani campelakkan nini sorangan, geus moal salah pasti warahan si Udin, titah sujud duanana dina suku ema, cek Karsidi ka Mardi. Mardi ngalengkah maju terus nangtung gigiran Icih, matana mencrong ka Karsidi. Villa Bougainville nu Udin, rek dikumahaken sapinuna hak Udin, rumah tangga anak kuring oge urusan maranehna, urang teu kudu ikut campur. Dasar anak kurang ajar, cek Rukmini bari maledok sirah Mardi ku asbak anu dijieun tina kayu mahoni, Mardi teu ngagiwar, asbak kena kana tarangna, langsung bonconong hejo, calacah tina asbak ngotoran sirah jeung beungeutna. Patena naon? Cek Ici bari buburu meresihan sirah jeung beungeut bapana nu pinu ku calacah. Mardi ngareret serika Icih bari gogodek, terus ngareret ka Rukmini. Ma, tos teu aya deui anu kedah dibahas, abdi seja pamit. Hayu balik, cek Mardi ka Icih jeung ka Udin, bari ngalengkah ti heula dituturken ku Icih anu masih inghak-inghakan bari nyusutan cimata. Saterusna Udin nuturken satukangan Icih bari saacana mencrongan beungeut Rukmini jeung nu laina hiji-hiji. Karsidi melong Rukmini, ma, rek diarantep indit, lamun emat teu bisa nindak, kaharepna bakal leuwih kurang ajar. Maranehna geus lain kulawarga urang,
parentahkan centeng pikeun ngawarah, cek Rukmini ka Karsidi. Harita kena Karsidi lumpat keluar ngagero badega Rukmini pikeun nyegat Mardi jeung anak minantuna. Wawan Kusumah tadina memang jelma benghar, boga pangawal loba khusus keur ngajaga diri jeung kulawargana, tapi ayeuna ukur tinggal tiluan anu tugasna ngajaga imah jeung ngurus pakarangan. Nu tilu urang ieu ge wawuh ka Udin, tapi nyahona Udin ukur kuli tukang ngaduk anu diangkat jadi incu ku dunungana, matak pantes bakal nyapelekeun jeung wani ngahadang Udin. Nenjo lengkahna dihadang, Udin rikat maju pikeun ngalindungi mitoha jeung pamajikana. Saha anu wani maju, ulah nyalakeun kuring lamun cilaka, cek Udin ka tilu lalaki anu ngahadang. Boga pangabisa naon sia, cek saurang lalaki bari ngagebukeun balok kai kana sirah Udin. Samemeh kena kana sirahna, Udin rikat ngarebut balok terus dikupat kapitkeun kana suku si lalaki sababaraha kali, tuur, bitis, pingping terus-terusan diperekpek digebugan ku balok teh dibere waktu ker nangkis atawa ngagiwar, tepi ka akhirna eta lalaki ngudupruk diuk teh bisa hudang deui, terus balok dibalangkeun ku Udin. Bapa sareng icih lebet heula kana mobil, cek Udin bari mencet remote muka panto mobil, Ici jeung Mardi lalumpatan kana mobil terus caricing di jero bari lalajo Udin. Nenjo hiji baturna dilumpuhkeun bari teu dibere kasempetan pikeun ngalawan, anu dua jadi ragu-ragu sarta silih reret. Lantaran dua pengawal ngararengkok kawas nu gimir, Karsidi jeung Dudung kekerot. Rempuk, cek Karsidi ngadenge parentah Karsidi duanana langsung maju bareng bari ngahembatkeun perabna masing-masing. Udin muterkeun awakna bari najongkeun sukuna dua kali. Dua pengawal langsung ngajengkang ka tukang bari nyarekelan dada terus ohek-ohekan batuk getih. Icih nu lalajo ti jero mobil kaget ngaranggem lengan bapana terus ngajerit Nenjo salakina dirempuk tapi akhirna molohok sabab katenjo malah lawan nu eleh. Icih, di imah si Udin sok diajar silat tina TV, cek Mardi nenangkeun ka Icih. Padahal manehna oge acan pernah Nenjo Udin latihan silat. Masih diajar tapi siga nu tos mahir, cek Icih, ieu mah acan sabaraha, pengawal Kingang malah silatna leuwih alus, tapi tetep teu bisa ngalawan si Udin, cek Mardi. Nenjo tilu urang geus roboh, Rukmini, Isa jeung Unah buburu lumpat ka jero imah ngonci panto terus naro ong tina jandela imah. Nyaho eueuh nu wani maju deui, Udin ngalengkah kana mobil, tapi tina kaca mobil kaciri Dudung ngajewang kampak terus lumpat bari ngahembatkeun kampakna kana tak-tak Udin. Sabab kaciri tina kaca mobil, Udin tengalik deui, ukur ngangkat lengeuna nyapit kampak ku dua ramona bari sikuna diasupkeun tarik kana dada Dudung. Dudung oge langsung ngajengkang bari utah getih. Icih anu Nenjo deket ngan kahalangan ku kaca mobil ti Udin ukur bisa calangap bari nahan napas waktu Dudung ngahembatkeun kampak ka Udin, terus nutup panona. Tapi pas muka matana, Udin teu nanaon malah kampak anu dihembatkeun tadi geus dicekel ku Udin, sarta katenjo Dudung geus nangkarak gegerungan nahan nyeri bari nyekelan dadana. Maneh ukur rek lalajo Nenjo anak maneh disiksa, podaran si Udin, cek Rukmini ka Karsidi. Karsidi anu keur molohok ngadenge indungna nyorowok kawas karek sadar tina ngimpi, tapi teu wani maju sabab sieun. Udin malik lalaunan bari nyekelan keneh kampak, Mardi anu di jero mobil oge kaluar terus najongan suku Dudung anu masih ngagoler bari nyusutan getih anu ngaleh tina biwirna. Hudang sia, Nenjo anakna anu geus teu walakaya ditajongan ku uwana sorangan. Karsidi ambek terus maju nyuntrungkeun dada Mardi. Kang, si Dudung budak keneh, acan parat ngomong pipina geus ditampiling tarik ku Mardi. Ningali bapana ambek bari nampiling emangna, Icih beki cecep ka kabeh kulawarga Kusumah. Udin melong ka Dudung anu nguniang diuk, maneh teu bisa nanaon, tapi kalakuan jeung sungut maneh leuwih seket tibatan kampak ieu. Aing teu nanaon, aing masih wani ngalawan sia. Cek Dudung bari hudang terus lengeuna dihembatkeun rek nampiling pipi Udin. Sakilat lengeuna ditewaku Udin, lengan anu kungsi potong ku Murad, ayeuna diparioskeun deui ku Udin,
tok, lengena potong terus ngaplek, dudung ngajerit bari nyekelan lengena, terus ngudupruk diuk deui dina tanah. Rukmini anu kerno ong tina jandela, nenjol lengan incuna dipotongken langsung lumpat keluar terus nampiling pipi Karsidi. Koplok, lengan anak sia dipitesken kalah ngajedok, cek Rukmini nyarekan Karsidi bari malik ka Udin terus rek nampiling pipi Udin. Dampal lengena acan kena, bitisna kaburu ditalapung laun ku Udin, maklum nini-nini ditalapung saatik ge awakna langsung ngabangkieng ti bebet kagigir. Rukmini lewe bari nyekelan cangkengna akibat bujurna titendet kana tanah, rek hudang hese akhirna undur-unduran bari ngesot ngajauhan Udin. Karsidi nyamperken nyekelan panangan Rukmini, maksudna rek nulungan nangtungkan indungna, tapi dikepesken ku Rukmini. Tulungan hela anak sia, dasar anak teguna, cek Rukmini. Buburu Karsidi ngahudangkan dudung terus disangkeh dibawa ngajauhan Udin. Dada icih gegeberan, panona ti tadi teu lesot ti Udin. Rasa bangga teu bisa disamunikan, pipina ngadadak berem, karek ayana salakinan nembongken kagagahan jeung kakuatan. Salila ieu anu katenjo ku panona Udin cicingan, ukur bisa balanja sayuran jeung masak. Lalaunan muka kaca terus panangana kaluar nyekelan panangan Udin. Udin ngareret katilu pengawal, anu dibabukan sukuna pake balok masih ngagoler, tapi anu dua deges dariuk bari pating haregung. Terus Udin nyorowok kanu duaan. Buka gerbang, cek Udin, dua pengawal buburu nangtung lalumpatan kana gerbang terus dibuka. Udin, anjen geus motongken lengan anak aing, tungguan polisi bakal datang pikeun newak anjen, cek Karsidi. Mardi, mimiti poe ieu sia lain anak aing, hak pikeun narima warisan ti aing, cek Rukmini ka Mardi. Teu sawios mah, abdi masih nganggap ema indung abdi, tapi abdi teu peryogi ku harta ema. Hapunten abdi mah, cek Mardi bari asup kana mobil. Icih, mane oge lain incu aing deui, mane dipecat ti palapa, si Unah anu bakal nerusken kerjasama proyek jeung Bima Raya, maraneh kabe ulah nincak deui ka imah ieu, cek Rukmini ka Icih. Icih teu ngajawab tapi buburu nutupan kaca mobil. Udin nyorowok, mudah-mudahan Bima Raya teu nyaho kana kajadian ieu, cek Udin bari ngabalangken kampak terus asup kana mobil. Mobil muter terus ninggalkeun Villa Kusumah, poe ieu kabeh kulawarga Kusumah geus nembongken sifat aslina, idiot, dulur geus jadi batur, bapa teu kedah hariwang masalah warisan ti nini, upami sifat aranjena kitu wae, moal lami deui oge hartana bakal seep, cek Icih ngabeberah Mardi, nyambung.